Selanjutnya insyaallah akan nyicil di pengawasan dia kalau siapa dari bukan bersama di Mukarram di pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah di Bogor Sari. Waktu sebagai kehormatan dalam tenang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim madhan kabiru. Allahumma abhimna bi fahmin nabiyina wa hifdzil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdzi wa qudhil hawaiz amma ba'd. Subhani puji rasakan kadatu maha suci Allah Rabbul Izzati, puja kadatu maha kawasa disarangan syukur ka Allah maha luhur. Sholawat disarangan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ke junjungan alam jatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargina ka sahabatna bahkan ka budak sadaya selaku umat anu senantiasa berusaha taat terhadap ajaran tersana Syekhul Abdul Karim guru-guru sepuh para kiai para ulama para asatidah tokoh masyarakat tokoh pemerintah setempat Pak RT Pak RW anu sami hadir di daerah kesempatan musim beri hormat pengatur waktu pendatang acara para kosmasihan waktu kasih beri musim beri hormat para bapak para ibu para pemuda para pemudi sadaya sami hadir di daerah kesempatan musim beri hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkat akhirna Allah di dayauni urang sadaya biasa hadir di masjid di serangan kuliah intikaf. Mudah-mudahan ku hadirna sehingga jantenkeun wasilah sehingga jantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah Ta'ala dipanjangkeun yuswa bari sehat dipasihan kegiatan iman sinaran Islam dipasihan rezeki nusul turbinu barokah Allah dipasihan keturunan anu soleh tur solihah dibimbing ku hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya ahli pangaosan menuju tidak damang lahir tidak damang batin kurang doakeun kurang sadaya mudah-mudahan sing aya dina kasehatan sadiharabihan aya dina kasabaran katabahan salawas aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli pangaosan menuju sulit beralihan rezeki ya Allah mudah-mudahan sing dijengkarkeun rezeki anu ngagaduhan masalah mudah-mudahan sing aya solusi selesai masalah nu ngagaduhan utang piutang sing aya jalan ka marunasana. Nasalukal ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para bapak, para ibu, ahli pangaosan sadaya nu kusim kuring diberi hormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkat takdirna Allah dina ieu wengi abdi tiasa sukti. Hapunten anu kasumpun ka para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah. Bilih teh ama sumpingna kana ieu tempat lain luhur ku ilmu lain jembar ku pangabisa namun ngalaksanakeun takdir di rumah kawasan. Di Tanjiji hadis nu dina ieu wengi tiasa hadir di wilayah Cimarang Purba.
Ari nami mah tos dikenalkeun ieu tadi oge kan. Ari kawit di Cimuni Gewis santen Al-Istiqomah upami dinten Sabtu enjing-enjing supaya di radio dan Surya Kencana. Dina ieu kasemetan urang sadaya pangaosan nu dikaitkeun nu dibungkus ku memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Sok sanajan sebagian dulu urang tarapati aya nu resepkeun kana memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Bahkan Nabi pernah ditanya, "Jang naon memperingati Isra wal Mi'raj Nabi?" Dan Nabi oge teu pernah. Lamun teu mata teu pernah, berarti kalau beutkeun kana bid'ah. Ari bid'ah teh perkara nu teu aya di Rasul. Ceuk abdi ari memperingati Isra wal Mi'raj mah cangkangna ngan eusina pangaosan. Ibu resep cangkang resep besi. Lamun aya jauh di jalan teu aya cangkang di arah moal. Lamun baheula calon salaki datang teu make cangkang di arah moal. Cenah butuh eusina. Ternyata butuh cangkang saudara butuh gara-gara memberi cangkangan ku memperingati Isra wal Mi'raj Nabi aya nama aya susu mingona rasul suguhan nu hadirna oge nan sok aya da sakalian Isra wal Mi'raj sok maksakeun nyamper tatangga ece rek ngaji moal bagian naon kitu ayeuna Isra Mi'raj are Isra Mi'raj mah. Tapi lamun disamper mingguan aja rek ngaji moal bagian ajengan saha atuh bagian ajengan makmu eta matuluh. Cing kira-kira di dieu aya nu sok kula pilih ajengan. Cumana naudzubillah ini ngan antara cangkang jeung eusi kudu sami. Lamun beda berarti sesuai bid'ah teh. Seperti teh mah baheula kian Pak. Lamun baheula makan nasi acu. Leresnya ku karung doni aya panganten, aya pemuda rek hayang kawin tapi teu boga kolor-kolor acan. Ayeuna ngieun tina cangkang tarik. Dikeco sagala ngieun kolor-kolor bakalan pertama diporosotkeun ku pamajikanana. Harupna aya tulisan kene berat bersih isi 50 kg. Cing kira-kira cangkang jeung si sami teu. Mantap lamun rek ngieun kolor, mah meni kene tina kudu cangkang semen kokoh dan terpercaya. Sabaraha dinten deui kana akhir bulan Rajab? 3 dinten, 2 dinten. Urang ningali tina 2 sujud, hiji ditingali tina sujud sasi yang bulan Rajab teh kalebetkeun bulan nu barokah. Subutul khair wa ziyadatuha tetepna kahalusan jeung tambah-tambahna kasaean. Urang ningali Ra'aitul lailal mi'raj, saur Rasul kuring ningali dina maleman mi'raj hiji walungan anu erang. Caina leuwih amis tibatan madu, leuwih seungit tibatan misik, leuwih tiis tibatan saju. Liman ya Jibril, pikeun saha eta teh malaikat Jibril. Liman sholla alaika fi Rajab, pikeun jama-jama nu sok maca sholawat dina bulan Kira-kira urang tos hampir akhir tahun ayeuna sabaraha puluh maca sholawat. Nah, Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Da kolot baheula mah lamun teh mah budak teuing sok teh ayo mari maca sholawat sok tanah di dieu.
Udang mau kirang geus teu boga nah gaduh keneh salaki teu. Aduh. Cing coba di ayeuna salaki bari pamacakeun sholawat. Malam Jumaah ayeuna atuh berat di ayeuna masuk ka disangke padanganana, disampe sirahna ku padangan diusapan sirahna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bari ngaduana jawab hata ya Allah solehkeun salaki abdi seperti solehna Nabi Allah Muhammad. Ya Allah jantenkeun imam abdi seperti Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cing kira-kira teh penting ibu bade usapan sirah salaki moal. Luhur lain luhana. Kedua, kuluna siyaum kiamat yang setiap manusia dina poe kiamat lapar haus jeung dahaga illal anbiya wa ahlihim, kecuali golongan para nabi wa ahlihim jeung keluarga nabi wa shaimina fi rajab wa saban wa ramadan jeung jama-jama anu puasa dina bulan Rajab dina bulan Saban oge deui dugi ka bulan Ramadan. Abdi rek naros ibu-ibu jeung bapak-bapak sabaraha dinten urang puasa sunat dina bulan Rajab. Halo? Ini rek aja itu. Beureun ka golongan jamaah anu haus rek kiamah kubro hancurna alam dunia. Antara kiamatul kubro maut sebagian jalma. Wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Allah bantuan atuh ibu, aduh ini sampai dia gitu. Tatkala ruh nepi kana tikor, sabab disebut maut teh kan nyeri. Bisa percaya cing ti heula bejaan tatama. Kulit jeung daging hiji, cobi lamun kulit dengle disepet ku bapak. Kan ukur dua unsur kulit jeung daging ruh jeung jasad. Nu ngahiji 4 bulan dina kandungan dicabut ku malaikat teh mimiti tihanap. Terus kalau warwaida balaghatil hulqum nepi kana tikoro lain ngumpul malaikat Ijroil anu hadir dina waktu harita, tapi iblis oge nan hadir wae jaman nu keur sakaratil maut. Ukurin rek dibere cai sama anjeun keur banget haus lamun teh mah anjeun ngaku ka kami sebagai pangeran. Mata Rasul pernah nyarioskeun laki nu maut aku biga libati la ilaha illallah. Sok papatahan zaman nu keur sakaratil maut kecap la ilaha illallah. Da budak aya nama boro-boro papatahan kalau tarik maut kalah selfie. Di video mama bari curut-curut we ciki. Di video metanua dina media sosial kebutuhan ku video tapi nu butuhan laki nu mau tak kumika limati la ilaha illallah. Sok papatahan zaman nu keur sakaratil maut kecap la ilaha illallah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sajaman nu akhir hayatna mampu maca la ilaha illallah maka eta jama bakal lebet kana surga da Gusti. Mudah-mudahan urang sadaya dina akhir kehidupan urang mampu maca la ilaha illallah. Lapar harus jeung dahaga innal anbiya wa ahli wa shaimina fi rajab wa saban wa ramadan, kecuali jama golongan nabi, golongan keluarga nabi jeung jama-jama nu puasa dina sasi Rajab, dina sasi Saban, sinareng dina sasi Ramadan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika sholawat. Kedua, urang ditinggalin tina sudut sejarah. Ngan mau nyarioskeun Isra wal Mi'raj tadi parantos sukersana ku urang sadaya tingali waktu satu ajan Rasul Isra wal Mi'raj. Dina tahunan kesedihan selaku manusia biasa Rasul teh sedih, bingung, susah. Geuning aya tahunan kesedihan sabab istrina anu geulis
sumber keuangan manajerial keuangan dakwana Rasul wafat Siti Khadijah Rasul sedih istrina wafat cing kira-kira apa orang lamun bojo orang maut innalillahi atau alhamdulillah da aya anu pamajikanna maut eta salakina ngucapkeun alhamdulillah pun bojo teh maot lancar siga nu apa pamajikan maut teh kadua benteng keamananana Rasul genan wafat pamana Rasul wafat satu sisi benteng harta bendana wafat pikeun dakwah di sisi lain benteng keamanan genan wafat selaku manusia biasa sedih sok urang sedih tara seueur bunga seueur susah tiru kurang seueur susah seueur bunga seueur susah lobana ceurik jeung seuri sami jama di alam dunia oge bakal diuji ku Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Jama bakal diuji ku Allah hiji minal khawfi dina rasa sieun urang kosok sieun tara salaki teu balik-balik sok sieun naon penting sieun naon senjuri beurang sieun naon musibah mudah-mudahan negara tuh hutang sing lunas amin ngalamun geus ulang geus lunas ulang nganyuk deui boga hutang 500.000 bari kudu ngariung disebut apa mah teh Pak Epok ngariung nepi ka cirik-cirik ya Allah lunaskeun jalan pasian jalan pikeun kalunasan hutang abdi lunas we da poho deui eta kana ngadua kali cirik teh isukna teh ngijieun deui wae mudah-mudahan sing lalu lunas amin minal khawf hiji tina rasa urang ngagaduhan urang kali sok sieun teu bisa ngabiayaan ditanya ku ibu teh neng atau ujang cing cita-cita teh hayang jadi naon eta budak mah niluhur cita-citana hayang jadi dokter da ku hidungna dicarekan siapa teh neuleuk bawas sok usaha wae hayang jadi dokter mahal biaya dokter padahal budak lagi leutik mungkin ku Allah dipasihan jalan minal khawfi waju jeung rasa lapar wa naqsi minal amwal jeung kurangna harta benda sakabeung harta teh aya sakabeung teu aya aturan harta urang di teh nganggo poe 500.000 cara pika mah oge ran geus teu aya dari tagih hutang di jalan nah ujian di Allah kitu teu aya harta ujian harta titipan Allah hiji waktu bakal dicana ku Gusti mungkin urang meninggalkeun harta mungkin harta meninggalkeun urang mending mana mending ditinggalkeun harta atau harta meninggalkeun urang mending ulah dua sehingga standarisasi kabeung harta lain dina harta tapi standarisasi kabeung harta cicing dina jero hate masing-masing laisar ginaan kasrotil mal walakin al gina nafsi lain kasupkeun beunghar zaman loba hartana tapi nu kasupkeun beunghar zaman beunghar hatena nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi sok ibu mah narimakeun kana kenyataan nu terjadi salaki 2 bulan usaha moal duit 50.000 narimakeun moal wanita salaki teh usaha ikut usum covid ayeuna hese diusahaeun sok urang rudet cek salaki teh daripada rudet di imah ini kira gini mah wajegeun musuh terus-terusan aya di urang sok museup lamun ibu boga salaki sok museup hirupna moal maju-maju cicing lamun maju mati kujuban
terjemahkan karena kenyataan yang terjadi. Ejing ibu nyangu dengan aja pedak pas ningali tatangga ke mencit hayam asup setan karena jero hati mudahan jeung daging hayam asarek nikmat kenyataan aja pedak asup karena jero hati ada buat tatangga ulang biasa ngaturan da aku kena dalam boga milik sok bager ka tatangga disebut teh toma jam 8 tatangga terekeun nganturan jam 10 terekeun nganturan beuteung geus kekerpekan tapi mudah yang benda ada bayangan anak ayah daging ayam menikmat tatangga ayah menemui turun 10:30 karena menikmat tatangga cek ibu cek terus beres acan atau geus beres tapi nganturan balik deui ka imah beda tiis sangu tiis daging hayam manukur dina bayangan sabab can ngajadikeun jadi jawab anu mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi. Halo Bu, sudah jam sabaraha malam teh? Sadi ku abdi carioskeun anu teu narima teh pas ibu rumah tangga teh kan kabagi tilu. Hiji aya fase romantis anyar nikah, kadua aya fase kritis biasana 40 tahun kan itu. Sok silih salahkeun salaki jeung pamajikan jeung salaki. Bahkan neangan di nusejen neangan kurun mantan kabogoh dina HP ditingali, dipoto hareupeun imahna 3 tingkat mobilna alus. Asup setan kana jero hate mun aing baheula kawin kasih ieu da bogoheun pisan da moal katarang sara sambil ayeuna. Aing ngareret ka salaki geus sare morong polina porsi hideung leutik hirup deui. Cing kira-kira nikmat moal lamun teh mah ngabayangkeun perkara aya anu di atawa bapak tas lalajo dangdutan di kawinan osok nu tantara artis nama kerok mini sajengkal tina titik kusam ujalna katingali luhurna kuringnya mungcelik cagak katepeana katingali aki-aki oge nanda jelas ningali nu kitu abdi tas nampapak anten aya aki-aki cilalaju di kebon sampeu ceuk abdi teh kilain ka hareup cekas saja cekas pokna jelas pisan di dia oge na penting anu hajat aya yasinan kanu bersama pasti yuk kikireun abdi Wah ini diberi yasin tapi yasinna lagu sekolah nanti kadil. Nah hari diberi yasin jadi teka dulu bari deket. Hari di luar napang umani jelas. Bapak ningali artis jabat gelis kutilang dasiku mesti hilang sing dada berisi. Mika hayat karena eta istri lumpat ka bumi naka sampang pemain ikan anu awakna badan make daster nunggu suku soe saware. Leuna disampaikan kana kursi bari nanya ka salakina di mana Kang tas lalajo dangdutan direret ku salaki ieu pamajikan eta buru kelek siga jamot pinah rokok teu diberesihan asup pesetan kana jero hate manya ieu teh kudu dioper kopi mah nikmat moal lamun teh mabayanganna aya anu di diuji ku Allah manusia dan kurang harta benda walan muslim jiwa kurang mungkin antara salawasna sehat di waktu bakal sehat mudah-mudahan sing sehat salawasna amin dina situasi covid aya dan mudah-mudahan penyakit covid na virus covid na sing aya di muka bumi amin da barudak ayeuna mah geus kesarakola lolobana online lolobana main game daripada diajarna kakolot narudat dan komun budak SD mah online nu ngerjakeun lain budak mah tapi kolotna aya di dieu kitu ku hidungna heula dieusian bari nyarekan budak salin ku eta bisa aku ku di sanana disalin ku budak teh bari ceuri sulit tina situasi kondisi ayeuna tapi teu meunang putus asa tina rahmat Gusti wasamarati jeung kurang buah-buahan tapi akhir ayat Allah ngadawukeun wa basyir sabirin sok bere pangbubuhan pikir jama-jama nu agaduhan kasabaran ka Gusti semakin besar ujian yang Allah berikan tatkala
diterima dengan kesabaran, maka semakin besar peluang kesuksesan. Mudah-mudahan urang sadaya sikalebetkeun hamba Allah anu magaduhan kasabaran. Amin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Rasul oge diuji kudu kumaha? Tatkala urang teh diuji, datang malaikat dibelah dada Rasul, dibersihkeun roda ilmu qalbiana kokotor hate. Jadi urang lamun teh maka diuji ku Allah bersihan hate urang. Ya Allah kunaon Gusti teh nguji ka abdi narek ngangkatkeun derajatna atawa abdi loba kokotor hate. Di antara kokotor hate binaria intinaria hartinaria amal hayang katingali ku batur. Aya aturan hayang menang pujian batur, ibu meuli katel anyar. Kulantaran tata marek namu teu heula di tengah imah dijajarkeun di tengah imah. Ceuk tatangga teh geuning heujeul aya katel di tengah bumi anyar ieu teh. Meuli kulkas anyar diteungeun di hareupeun imah sareng hayang katingali ku tatangga. Luhur lamun kana para buat dapur ieu kalau kana baju meuli kutang anyar rek ngaji dipake ti luar. Jadi nah dari pujian cek tata cek saya teh ojo geuning eta cari urang make kutang di luar anyar ieu teh bisi batur teu terang nu tadina hayang menang pujian ternyata jadi menang hinaan sabab aya timbul na jero hatena henteu yakin kadat kumaha kawasanya tananda Gusti Allah. Ibu ngaji saminggu sakali gagal we kana sirah lain ateul-ateul teuing tapi nemongkeun geulang anyar. Sok aya di urang gitu. Tapi kata tangan ugi gireun geus dicubris. Kena-kena bawa geulang anyar gogor terus-terusan. Ningalikeun yang kuriku. Binaria. Kaduana binatang kabur tina takabur. Ai takabur teh sombong ngarasa diri leuwih ti batur. Mantap dina Sunda mah asal urang teh sok dibawa lamun beunghar disebut mani, beunghar lamun pintar disebut mani, pintar lamun geulis disebut mani, geulis ulah sombong buka geunisan sabab anjeun madijieun tina cai nu hinanya tanah cai mani. Lamun beunghar ulah sombong buka beungharanana sabab anjeun dijieun tina cai nu hinanya tanah cai. Cing kira-kira di jelema jeung pihayangan mulia mana. Ibu anjing dagang endog di jualan kayu moal. Anjing ibu ngantongan cimane salaki di susuhun rek dijual barang daya bibit unggul payu moal. Ternyata sulit lamun teh asal muasal urang jadikeun patokan. Dua we roda ieu kopi hasud jeung sabangsa. Eta lamun urang teh gaduh masalah bersihkeun bulah heula dadana lain berarti bulah besok tapi introspeksi diri masing-masing. Rasul dilebetan ku 4 komponen perkara. Naon 4? Hiji minal yakin tina kayakinan ka Gusti, yakin ayana Allah teu la ilaha illallah la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapa kadamel Allah di dieu kieu ayeuna urang keur calik di dieu kieu ayeuna urang keur rugi di dieu kieu ayeuna urang keur untung di dieu kieu ayeuna urang keur bagja di dieu kieu ayeuna keur cilaka hakikatna adalah tapak damel Gusti kita sing yakin deketkeun diri kadat kumaha kawasanya tanada Gusti saparapat penting urang ngadonga bari dikir ka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah osok tara
sholat dibersihkan hatena dilebetan nu kaduana bil Islam. Pengamalan agama cicing dina Islam. Sahadat, sholat, puasa, zakat, dugi kanae, haji, nu kalebetkeun kana rukun Islam. Keur ngagaduhan masalah, sahadat na dibaca deui sok sanajan urang geus Islam, sholat na ogenan urang dilaksanakeun komo eta tihangna agama oleh-olehna Isra wal Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sholat tara sabaraha menit sholat 4 rakaat. Halo. Sabaraha menit? Aya 5 menit. Lamun kali 3 berarti lohor, asar, isya berarti 15 menit. Sholat maghrib sabaraha menit? 3 menit. Sholat subuh 2 menit. Jadi berarti itu sabaraha menit urang sholat sampai saeutik? Cukup 20 menit. Sedangkan di pasian kehidupan ku Allah 24 jam. Kira-kira sabaraha persen? Padahal eta tihang agama. No 20 menit awal waktu atau akhir waktu? No 20 menit. Komo ibu-ibu sholat isya diadu jeung sinetron. Sinetron ada teh? Ikatan cinta. Dageus teu bisa dipinahkeun channel mah melong we. Kusalaki itu tah sholat, ligera sholat atuh heula ka kopi. Da aya syukuran gara-gara caraina terjadi. Beres datang iklan buru-buru wudu, geus wudu teh lain langsung sholat tapi nangtung di hareupeun TV. Cek salaki teh lain teh sholat kapan geus wudu ke kakokina ada buat iklan. Datang iklan buru-buru make mukena Allahu Akbar. Geus sholat tata lain ingat ka Gusti Allah tapi ingat kana carita eta sinetron. Aya di dieu nu kitu. Sedangkan sholat anu makbul teh anu dibarengan kahusuan nu ingat ka Gusti Allah. Sulit pikeun husu tapi diupayakeun. Boro-boro pangkat orang Jawa biasa, Siti Robiah Al-Adawiyah seorang istri anu sholihah, ternyata teu mampu husu sadaya. Abdi rek naroskeun ibu bade nurutan Siti Robiah Al-Adawiyah. Bade insya asa kurang tarik nurutan moal diterangkeun. Bade nurutan Siti Robiah Al-Adawiyah. Hiji Siti Robiah Al-Adawiyah ngalungih sok nganggo anggoan anu nipis. Engke wengi bade nganggo anggoan nipis moal. Anu kaciring kulit naon disebutna teh. Kadua Siti Robiah Al-Adawiyah sok nawaran anu jadi salakina moal penting. Cing jadi mulai penting ayeuna ibu bade nawaran anu jadi salaki. Halo. Cenah tadi rek nurut tadi tanggas diterangkeun. Sabab jasa laki lamun teh mah ditawaran ku istrina aa bade moal. Asa bahasna? Cik bapak pernah ditawaran ku pamajikan? Tarang cenah. Lah teh ditawaran ogenan sok porotak sorangan. Komai keur teu boga duit mah ditoelan ku pamajikan cicing keur teu boga duit. Aya aturan salakina hayangeun nepi ka dijencek atuh tina kasur dikuling ka handap. Keur maleutik salaki teh balas ku capek dijencek ku pamajikan nu awakna padan. Makana lamun istri teu ngalayanan salaki hiji penting maka dilaknat tapi ka subuh mata kamu kete daekeun pasok sing-singna kok ka malaikat laknat pamajikan teu daekeun. Teh kira-kira asa waas cek ibu teh sok atuh uling sorangan daripada dilihatna. Hiji wong carogena teh aya kaperluan digenti pakaian nu ipisna digentos ku anuan ibadah mun cek urang main lamun kena salat 2 rakaat sanggeusna salat 2 rakaat anjeunna impenana kumaha hiji tangkal anu badak leubet buahna hejo daunna ditinggali ti kajauhan ku Siti Robiah Al-Adawiyah. Ya Allah ieu leubet
teh pasti loba piuntungeunana. Ai palepa berangkat ka anak ternyata tangka, ternyata loba buah murahna daripada nu nangkol. Datang hati suratan pajentul dina impian Siti Robiah Adawiyah. Wahai Robiah Adawiyah, eta teh gambaran salat anjeun penting tadi. Naon sababna ieu buah nangkol jeung naon sababna ieu buah murah? Sabab nu nangkol inget anjeun inget ka Gusti Allah. Anu murah mah sabab dina tengah-tengah salat anjeun inget kana adonan roti. Iku lamun salat nomor diadu jeung poe pare mana nu meunang? Rek tunggu rek hujan, poe pare atau Allah? Lamun digerok ku bansos digerok ku Allah mana nu meunang? Naon anu UMKM teh naon? Ibu-ibu nu kayak UMKM cana kantiran BBRI jam 12 wengi dadatan. Coba lamun ku kasana sayeuna al-mukarram kurang pengajian jam 12 wengi sarupi moal. Pangkatna khusus aya nu pangkatna desa. Lamun diantarana lamun katingali orang biasana ibu-ibu bijil salembar ogenan buku rambutna berarti teh sasolatna. Aya tulang diasupkeun ka jero hiji, ai dikaluarkeun jadi 3. Oh sok ngaca heula lamun urang rek natepan. Sok tara. Sabarakali bandingkeun jeung ngeunteungna rek salat menghadap Allah, urang ngeunteung rek menghadap panganten seueur mana? Di jero kamar geus ngaca, kaluar ti kamar ngaca, nepi ka hareupeun imah ngaca keneh. Aya motor batur tilengkeun spion. Nepi ka leuman aya mobil batur pake ngeunteung. Sabarakali kaeta henteu. Eta teh rek menghadapi panganten, menghadapi Allah, aya aturan urang tara teuing. Sedangkan untuk pamora teh kan ti luhur jeung ti gigir, anapun ti handap mah teh jadi nanaon. Asa wae mun aya kitu nu orang teh katingali ti handap. Mun baheula nya, baheula masuk aya tempat salat dina luhur balong. Naon sebatna teh? Tajuk naon? Nu ku papantean nya. Balongna keur dibedahkeun ibu milu malah lauk. Dur teh lohor hujan pada balik heula da ieu teh kakakokna. Ayeuna salat di tajuk bari mukena nu geus ledeh teh adi ngatar Yesus baheula mah mulintil ka luhur. Coba teu make baju, teu make calana da bararaseuh, make mukena ul Allahu Akbar. Naik ke anak aya nu keur ngalalau. Noong ka luhur, nah ieu teh saya kapipis eta. Jadi itu sholatna. Sabab eta latihan, dia nak kata bapak ke tarawehan bari heureui make untung dihandap bae teu make calana. Atuh teh aya mah zaman HP di video dihandap ka ciri antung-antunganana. Memang teu batal sabab eta latihan. Ya Nabi sallam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam sholawatullah. Pikeun pamoget mawayahna salat kudu di masjid lah salat talijan masjid teh sampurna salat anu tangan jeung masjid hek netepanana di bumi. Bahkan dina Siratal Mustaqim pemitelpan dan tafsir Yasin. Aya jalma mukmin keur cici keur ngariung dina tungtung Siratal Mustaqim bari ngaluarkeun cipanon keur cadeueuh. Ditaros ku malaikat di mana tetap dia mukmin kunaon anjeun jeuri wahai mukmin. Abdi teh teu gaduh tutupakan pikeun nyukang Siratal Mustaqim, teu gaduh pahala naik haji abdi mah teu gaduh pahala kurban abdi genan teu gaduh pahala jihad fisabilillah da teu usum perang maogena. Abdi lain kasuk kerja anu taat, abdi lain kasuk kerja anu siddiqin, nu jujur. Cek malaikat nah anjeun osok berjamaah di masjid, abdi teh osok anu berjamaah malaikat undang we masjid sok aja dipakai berjamaah.
Mungkin masjid datang udkhulu ilal jannah, lebet kana surga na numpak masjid. Mudah-mudahan ieu masjid sing jadi saksi di suka dina poe kiamat. Amin. Katilu jam salapan. Katilu tatkala Rasul sadaya Isra wal Mi'raj nuju ngagaduhan masalah di lebetan Rasul ku ilmu pikeun mecahkeun setiap permasalahan dihadapi. Nah, mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun hamba Allah anu berilmu. Amin. Sebab setiap ilmu ngajadikeun sahna amal-amalan. Ilmu fikih pikeun ngatur ibadah. Coba lamun teh urang salat teu make ilmu. Imam jeung makmum keur berjamaah duaan. Jadi carana imam nasaruna molong pelabah ruku katingali antum-antuman. Cing ngomongna kumaha? Nah subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah teh eling-eling imam teh. Ayeuna nyeun ilmu sorangan pelabah sami Allah liman hamidah dirojok batu kilona sami Allah liman hamidah gerbog atuh imam teh. Ceu imam teh aya nyeri hideung-hideung ge dadabelan Allahu Akbar. Ruk sujud. Nu bodoh jeung nu bodoh salat teh jadi urang keur ngagaduhan masalah bebeja kan teu boga ilmu lain namahan solusi tapi kala namahan masalah. Teu teh boga hutang bebeja kan dulu nu keuleuh teu abdi teh loba hutang ieu teh data molotot duluna ceuk aing ge ti baheula geus dibijaan montong sok loba hutang ceuk aing ge tak ieu anggeup geus boga hutang bebeja pae riweuh teu lain talah nambah caker kala nambah tapi wawantos kan gaduh ilmu abdi teh boga hutang kan pidoana we mudah-mudahan sing lunas ceuk nu boga ilmu teh keur we sing tenang mudah-mudahan we ku Allah dipasihan jalan dan kalunasanana sok sanajan hutangna teu lunas tapi minimal tenang dina jero hate hatena mantap pas alu ahlat ini in kuntum lata lamun sok tanyakeun ka jamaah apaleun lamun anjeun teu apaleun. Terakhir Rasul keur ngagaduhan masalah di lebetan jero hatena hiling hartos teh hiling teh bijaksana. Tara gampang amat, masa urang gampang amat. Faida godo bahatukum paliyatawatu di mana-mana anjeun keur amak sok anjeun wudu. Ibu keur geul ka salaki buru-buru ka cai wudu ngilangkeun ka amak. Salaki keur kehulun nyarekan wae buru-buru ibu mawa cai kana ember pikeun tah kang cai na ember. Ulah dibayar dulu teu kana bahasa. Hiling bijaksana. Bahkan Rasul anjeunna bakat bijaksana sok sanajan kanu nganyerikeun kana jero hate ku Rasul dihampuran. Ngaliwat Nabi Muhammad dijiduhan umat kafir diusap ku Rasul senyum. Kira-kira urang lamun ngaliwat ka tantang hek dijiduhan senyum moal. Kadua kali katilu kali teu aya nu jiduhanana. Ditaroskeun ku Rasul ya ashabi wahai sahabat kami kamana ieu zaman sok jiduhan ka kami. Cek sahabat ya Rasulullah anjeunna teu damang lumpat Rasul ka bumi na bungkus roti ngalomok pangeulan jalan anu teu damang. Lamun ibu ngagaduhan caroge ka mana-mana mamawa HP. KWC dibawa sare dibuka batu. Nah hiji waktu HP-na tinggalin kasampak teh kabuka aya WA anu lebet anu ngaranna dewa tapi fotona dewi. Bahasana bahasa istri lain bahasa pamagat atos gugah acan atos mam acan kira-kira ibu dihampuran wacar oke. Lamun hilin berarti cek ibu teh hapunten ayeuna aku aplikasi ka buka HP na milih teh majankeun fitnah. Milih teh mah ngajankeun masalah di dunia jeung akhirat. Tika we istri. Tuh, aya moal istri jeung kitu. Jadi dia urang contoh anu hilin. Ibu jeung bapak ngagaduhan kurang kali di Jakarta. Mungkin waktu saya kurang kali bapak jeung ibu teh teu damang. Ngaranna kolot kan jadi budak pasti aya ngalomo. Puting nasagala dibawa, beas dibawa, caru ti mimiti nupang badan nepi ka nupang leutik. Nah, nupang leutik disebut naon? Putiti aya di dia putiti.
Ajeng alih dibawa sadayana nepi ka sakarungan geus sepakat jeung salaki kurang berangkat suku langsung ka terminal. Ame pangheulana nepi ka Jakarta, geus nepi ka terminal India. Calik duanana salaki teh musil nyari beuteung lumpat ka WC cicing di WC. Ceuk kenek teh ieu mobil tos pada berangkat CF waktu nana teh antosana lamun lanjut datang tina WC. Geus didaguan teu kaluar wae ti WC ceuk kenek teh ewe atuh kana beus nu kadua ibu nafsu na jero hate ka mana salaki teh lila-lila teuing sakarung badak keur nafsu maka kusur ku ibu babawaan. Baru geus teu bisa ditanya bos geus berangkat salaki datang di WC bari nanyakeun ka mana beusna cing dicarekan moal aya akang di mana wae atuh buku nyari beuteung di WC. Ngalebok naon atuh isu-isu akang teh bahasa geus ngalebok deui nolodok naon atuh sia teh isu-isu keur marusuh aing teh irang ngadahar leupeut ngan make cengeng genep sikit cek aing sekolah teh montok sagede lebok geura cek aing teh parsia teh di sekolah coba bayangkeun geus teh era deui nyarekan salaki hareupeun batur bakat keur na jero hate musibah atawa nikmat musibah naik kana beus nu kadua geus tiup dewaen salaki nanyakeun cai ka mana cai minum teh anak sorangan berangkat beus dina tengah-tengah perjalanan moving wartos beus nu kahiji asup kana jurang maut sadayana pertanyaan Allah nyalametkeun melalui naon melalui nyari beuteung sok sanggup ibu ngaturkeun nuhun ka salaki nuhun kang nyari beuteung akang lamun teu nyari beuteung mah urang teh naik beus nu kahiji meureun kana jurang kabehanana Allah nyalametkeun aya aturan lain ku perkara dipikara sekurang tapi ku perkara menteri pikara sepu dirimu. Hadirin para ibu ahli pangaosan sadaya anu muslim beureun dihormat sanes doyong lami-lami terakhir urang muhasabah kana diri urang maca kana diri ge diakhiri urang ngaoskeun sholawat sasarangan apunten anu kasunnah karsana sayuna al-karom urang muhasabah urang maca kana diri yen urang teu daya teu upaya dengan kaduhan kekuatan kecuali ku pertulungan di Gusti Allah. Urang ngaoskeun istighfar, urang beureumkeun panon lohir, bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar. Sabab nu hadir dari kasempetan lain jalma-jalma nu bersih, tapi nu hadir dari kasempetan jalma-jalma nu boga dosa ka Allah. Nganu apa dosa buat diri masing-masing, ulah nanyakeun ka salaki, ulah nanyakeun ka pamajikan, tapi tanyakeun kana diri masing-masing saldo birokah. Mungkin wae abdi ngobrol lalu gede dosa daripada bapak ibu sadar. Kumari sakit itu urang ngaoskeun istighfar sasarangan. Mudah-mudahan itu melalui barokah istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura ka urang sadaya. Melalui barokah istighfar geuli teh diri urang keluarga urang tatangga urang anu teras-terasan maksiat mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufik. Putra putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra putri anu saleh terus saleh. Pilih teh urang gaduh kakurangan mudah-mudahan Allah nutupan tina kakurangan urang sadaya. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya sebatan di manah masing-masing anu parantos mulih karomatullah mudah-mudahan ditampi iman Islam dihapunkeun dosana ditempatkeun dina patamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar jami-jami nu parantos maksiat kasayang kanggo terselenggara di acara mudah-mudahan Allah membalas balasan mangipatkeun. Sakali diurang beureumkeun panon dohir bari ngabayangkeun urusan pernah urang mimidamel. Konsentrasikeun pikiran, konsentrasikeun hate, konsentrasikeun anggota badan urang pohokeun heula masalah, urang pohokeun heula kabingung, urang pohokeun heula kasusah, urang mantengkeun ka Dat Maha Kawasa. Nyatana Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah istighfar, bari manteukeun hati urang sadaya. Mudah-mudahan Allah memberikan pangampura
pengaduan masalah ya Allah selesaikan masalah tutupan masalah. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni istajib do'ana ya Allah istajib do'ana ya Rabbi istajib do'ana ya Rabbi istajib do'ana ya Allah ighfir dzunba wa walidayya ighfir dzunba jami'al muslimin rizqan wasi'an wa tuba taubatan nasuha ulang sholawat ke Rasulullah sadayana berangkat takdiman wa tahlilan sebagai wujud rasa cinta rasa mahabbah ke Rasulullah SAW sambil ngadoa Allah Subhanahu wa taala sadajan dan terakhir ini pengawas kurang ada sadaya Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima kurang berungkeun panondohir bukakeun parangan dan kalaburan berkaoskeun sholawat Rasulullah yang kurang sadaya harapan kurang diangkat jangan umat sosana dan saudara dosa harapan suka dina poe kiamah kurang sadaya mampu disepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ngandungan di nama masing-masing Nabi Muhammad sallallahu wa salatu wa dawaman
Allah rahmat jamaah sedunia jeung akhirat Allahumma ya Rasulullah ya Sayyidi wa Sayyidana ya Habibi wa Habibana ya Allah agisna 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 ya Allahumma sholli ya Rasulullah ya Sayyidi wa Sayyidana ya Habibi wa Habibana wastur auratina ighfir dhunubana istajib du'ana ya Allah agisna ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nula rasnatina al-Qur'an sidaran al-hadis mulaqatna kafaru rasulullah. Nyuhunkeun hapunten ka para ulama, para kiai, para jenengan, guru-guru sipun kita masih kira-kira mudah-mudahan kurang sadaya sanes waktu biasa papanan papan papanan jadakan atau kemarin kayak salam saling oke baik dan di pesantren Agaduhan channel YouTube Istiqomah ini juga tinggal kalau siar agama Allah sebab tantangan pemerintahan melalui media sosial fitnah-fitnah di melalui media sosial sangat tinggi, maka didampingi channel-channel dakwah, didampingi channel-channel layanan. Allahumma fiqh ila fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngatur nuhun ka Bersana Al-Mukarram ada para tos peperinan wajangan